Nabi Ibrahim harita langsung berangkat ke Yerusalem. Tidinya Gusti Allah ngainstruksikeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, anjeun berangkat ke Syria Syam. Kangjeng Nabi Ibrahim berangkat apa pamrih jeung istrina Siti Hajar berangkat ke Syria ke Syam. Tidinya Kangjeng Nabi Ibrahim titah ke gunung. Berangkatlah Kangjeng Nabi Ibrahim munajat diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Wa qala inni zahibun ila rabbi. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim simkuring dipiwarang ku Gusti Allah di Palestina ka Suriah ka Yerusalem. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Piwarang munajat pepentaan nu bakal dituduhkeun ku Gusti Allah, nu bakal dibere ku Gusti Allah, naon nu dipenta ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim teu loba pamenta, Rabbi habni minas sholihin. Gusti, di samping abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti, keluarga abdi nyuhunkeun pangampura Gusti, umat abdi nyuhunkeun dihampura, jang kelanjutan agama Gusti, abdi teh nyuhunkeun putra. Lantaran abdi can dipasihan putra Gusti, pasihan abdi putra ngan ulah saanak-anakna. Ai sakadar jang tukang nonton TV mah ulah Gusti. Jang kadar sakadar WH-an, WH beta tuntung nama. Ulah Gusti, jang sakadar mangun cimplong mah teu hayang abdi teh Gusti. Abdi mah hayang minas sholihin, abdi mah hayang dipasihan putra anu saleh. Masyaallah, ibu bapak penta ka Gusti Allah. Jang perjuangan agama selanjutnya pondok pesantren teh kuari teh makin tenggelam dina ayana kiaina teh geus acak-acakan. Kiai mah koridorna, kiai mah sekupna hanya sekedar ulama. Ulama teh ngembangkeun agama, di mana celek ngaji, di mana celek ngaji lain nyaritakeun nagara. Kuari acak-acakan lantaran kiai ilu campur di agama, ilu campur di negara. Nu nagarana lain bentuk syariat, nagarana negara jurig di Indonesia. Sanu mimilu jadi jurig. Mantep kiai nu mimilu di negara kiai caksia sama aing mah toser doang. Ai polisi mah emang tiba heula jadi juri jangan mah, TNI jadi juri jangan mah, emang juri negara jangan mah. Atuh kunaon kiai haju ka babawa. Masalah nu jadi masalah aja kiai ge sarua jelema boga kahayang agama jadi acak-acak. Iyalah jadi permasalahan di Indonesia, pro dan kontra dibahas. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten membahas tentang kelanjutan agama setelah diacak-acak ku para kiai. Asup di kementerian, asup di DPR, asup di kebupatihan, asup di gubernuran. Aya eueuh hasilna kiai nu aya di DPR, poin mana nu geus dihasilkeun ku kiai eueuh sama sakali. Jeung henteu maksud dararawah di dinya teh. Kula akrab jeung Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, ketika manehana ngobrol jeung kula, bukan dunia kiai ternyata DPR. Saya insyaallah kiai masuk di DPR itu niat dakwah, tetapi ternyata sulit dakwah di dewan. Saya tarik mundur, kemudian berangkat dakwah lagi. Nah, nunduk coba-coba kuari jadi DPR, delekeun Rarang Sadan. Rarang Sadat, kiai baheula nu asup ka Golkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari anu ngadukung PDI, wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Maksudna agama, ieu mah agama, urusan kelanjutan dirina, pembangunan jeung wawasan atuh leuwih agama. Atuh Kinurjaya bage geus teu bisa nyebutkeun cau. Kinurjaya ieu naon? Au cau tolol. Au. Ki Subandi baheula teu bisa nyebut cau. Au. Hei, kiai, cau. Au.
Nah barang kukurang geus servis wari bisa nyana cau horeng. Nah ieu Ki Subandi ge geus servis we cau. Ki Wahab mah wari ge cadel kene lau nyana mah. Eueuh masalah ngan agama cadel. Urusan negara pasehat, urusan pembangunan istimewa, urusan agama cadel. Iyalah nu jadi masalah di Indonesia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim muli ka bumi, masya Allah karim. Telila Kangjeng Nabi Ibrahim dipasihan keturunan. Tina hasil doa munajat di hiji gunung istrina Siti Hajar ngandung, masya Allah borosote seorang anak lalaki kasep nauh tanding. Ibu lamun nyaritakeun kasep mulai neuleuti dia ya. Ieu mah ye beungeut belah ditu teh naon gara solear kabeh. Komo ieu mah raja solear ieu mah. Ngan pada buntutan doang atau tinggal kurang dijieunkeun bae kuari. Waduh kasep. Ya Allah ya Rabb, Kangjeng Nabi Ismail mah begitu borosot dilalayan ku tatangga eueuh nu nyebutkeun teu kasep. Ti mimiti tarangna, halisna, irungna geus kabentuk pikasepeun anu luar biasa. Kacaritakeun terus rada gede beuki kasep arulin di luar teh babaturan-babaturana isin ku kakasepan Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Kasep teh lalaga. Kasep. Begitu naik 7 tahun katingali kakasepan Kangjeng Nabi Ismail. Naik 10, naik 11, 12, 13. Masya Allah geus menghampiri balik. Luar biasa kasepna. Loba awewe anu penasaran hayang neuleuh Kangjeng Nabi Ismail ku tenar-tenarna kasepna. Eta awewe lamun geus digali Kangjeng Nabi Ismail saminggu teu dahar teu kae masalah. Seubeuh bae. Urang lamun kuari seubeuh neuleuh beungeut haji peni lapar bae. Lapar. Malah keluar peureup. Masya Allah. Bedana Kangjeng Nabi Ismail. Nu bantak Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an, ya Allah ya Rabb, dibungakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bi ghulamin halim fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kangjeng Nabi Ibrahim doana diijabah ku Gusti Allah, dibere pangbubungah ya Allah bi ghulamin halim, dibere anak nu ngaran Ismail. Halim teh kasabaranana leuwih tibatan sabar biasa, disebut aris. Sabar mah loba tapi mah leuwih tibatan sabar nu biasa. Istimewa. Bunga nu kacida Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar, di mana isuk-isuk ningali anak nu sakitu kasepna cerdas dan luar biasa. Eueuh pibendueun indung bapa resep ningali anak. Jeung dina resepna dina salian ti resep teh capetangna, dina salian ti capetang cerdasna, dina salian cerdasna babantu ngabantuan imah tangga teh geus teu kudu dititah. Masya Allah. Du jadi bapa jeung indung boga anak Ismail cumpon resepna luar biasa. Masya Allah. Lamun urang boga anak kos kitu ngeunah. Nah barang geus umur 13 tahun Kangjeng Nabi Ibrahim dibere impian ku Gusti Allah. Impianana model, impianana titah mencit anak nu ngaran Ismail. Aisyah sakalana kumaha emang Kangjeng Nabi Ibrahim nu mancat titah mencit anak. Sasakalana Kangjeng Nabi Ibrahim teh ya Allah ya Rabbi buarahanana luar biasa. Di mana-mana bulan haji Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sedekah embe 1000 embe.
nu ngaran munding 300 munding onta 100 onta lain dina bulan haji bae ketika lewat sebulan 2 bulan Kangjeng Nabi Ibrahim sodakohna 1000 embe teu pernah kurang 300 jamus munding 100 onta ya Allah ya Rabb datang ke masyarakat ya masyarakat kabeh ngarasaan ngadahar daging kabeh ngarasaan nu resep embe daging embe nu resep onta daging onta nu resep munding daging munding kabeh ngarasaan datang ke malaikat kagetan malaikat Masya Allah cek malaikat hamba Allah nu ngaran Ibrahim kubarahan-barahan teuing masyarakat kabeh bunga ngadahar daging kabeh ai kunaon kiai kuari dibere korban masyarakat teu ngadahar daging beak kabeh ku kiai lain di dieu di Belaraja lain Masya Allah tak kiai teh dekeun ngabagi loba nu menta ge teh dibere ieu mah jang kiai ya Allah eta urang Belaraja KTP-na mah urang Cisoka aya kamodelan antara Kangjeng Nabi Ibrahim jeung kiai-kiai urang malah nu ieu mah ulah ka dipencit engke cenah jang sedekah nu ieu mah ulah waka nu ieu mah ulah waka dikirim kabeh bangsa jelema-jelema anu dipekadeudeuh ku nyana masyarakat mah nu menta ya Allah dibere saparapat on dibere saparapat on jukunyana ditusukan digarang ya Allah teu datang ka beuteung jadi ceuhil doang Lord Masya Allah komo tukang mencit mah kulit dibawa kunyana hulu dibawa kunyana ceker dibawa kunyana jeroan dibawa kunyana heuy ai ieu kumaha lalakonna Masya Allah talancuh nage talancuh dibawa ya Allah ya Rob ya Allah ya Rob Gusti Allah eta anak buah Ki Nurjaya kunaon jadi kos kitu orang dititah kunyana ya Kangjeng Nabi Ibrahim pohara Kangjeng Nabi Ibrahim dalahar kumaneh ta 1000 dalahar ta kumaneh 300 man munding ta dalahar kumaneh onta ya Allah ya Rob masyarakat mika cinta luar biasa ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lantaran nyana bebereanana nu pohara eueuh hiji tamu nun teh disuguhan ku Kangjeng Nabi Ibrahim bahkan antara Baghdad Suriah Palestina Suriah Mekah Suriah lantaran Suriah teh pusat perpasaran pusat pasar di mana bae nyieun kam-kam nyieun pos-pos jang pedagang-pedagang jang musafir-musafir nu liwat setiap liwat kadinya kudu disuguhan ya Allah ya Rabb beuh lamun urang model kos kitu tah kaboga urang dikerahkeun pohara maka malaikat selalu memandang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam aya sababaraha masyarakat anu naros oge malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah titah ngarupa manusia bareng jeung para inohong para tokoh Kangjeng malaikat Jibril menghadap ke Kangjeng Nabi Ibrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Ibrahim aya anjeun popoharaan teh ieu sedekah mani ribuan hewan disodakohkeun henteu nyaah cek Kangjeng Nabi Ibrahim ieu hewan milik Allah lain milik kula kula teu ngarasa ngapi milik diri kula anu Allah dunia langit jeung bumi katut eusina nu Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah kita sedekah selama Allah marentah boro-boro hewan andai kata kaula boga anak anak kula mau diinstruksikan kita dipencit ku kula mah demi nurut ka Gusti Allah Masya Allah kan iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah Kangjeng Nabi Ibrahim munajat tadi di pasihan putra sakitu kasepna umur 13 tahun geus rada dewasa falamma balago ma'ahu sa'ya barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang kana had sa'ya bisa ngabantuan indung bapana bisa ngabantuan tatanggana bisa ngabantuan naon nu bisa dibantu Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim dibere ngimpi
wa qala ya bunayya cek Kangjeng Nabi Ibrahim anak king Ismail ka dieu aya naon abah inni raaitu fil banam abah tadi peuting ngimpi naon abah anni azbahuka abah ngimpi titah mencit anjeun wahai Ismail fanzur madza taro coba kumaha pemikiran anjeun impian abah teh titah mencit anjeun teh kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ismail faqala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin cek Kangjeng Nabi Ismail abah naon impian abah berarti instruksi ti Gusti Allah if'al ma tu'mar laksanakeun perintah Gusti Allah nitah mencit abdi ya Allah ya Rabb pokokna mas satajiduni abah bakal manggihan ka kaula nurut abdi minas sabirin abdi persilahkeun ku abah pencit di mana instruksi Allah urang lamun boga anak kos kitu tah kaset biasa haju titah dipencit ambo-ambo meureunanan Gusti banyak kudu mencit anak maningan Haji Pendi pencit daripada mencit anak majanya manggil manfaat nah Gusti ya Allah ya Rabb coba eta datang kacak tetangga eta bae cenah Gusti ya mantaknya nama iilunan jeung kiai ge pamajikan geus doakeun nu mantak geus doakeun atuh geus manfaatna pohara tapi Kangjeng Nabi Ismail mah Masya Allah diabadikan di Al-Quranul Karim dibaca ku urang faqala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin kula mah lamun maca ayat eta ngahaneng bekos ku bode etek cekula teh ieu si budak pohara amat nurutna kanu jadi kolot Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim nasa kitu poharana anak nasa kitu sabarna hayang amat boga anak seperti kos kitu tah urang majol anak Masya Allah geus mamawa kampak ya bah kampak leutik ya bah emang jang naon tarang abah ya maksudna naon sia belikeun motor bah lamun henteu antara dua kaca jeung tarang abah sial da urang Cisoka boga goblok siana naonan cak abah pan kula di pegahan besina ge ku abah memeh ka batur ka abah heula goblok ibu dah ieu bah ieu seminggu motor eueuh awas mun teu kaca tarang nu kadua adina geus mau martil gede be mak awas ieu mah ieu naon sia lamun kakak dibelikeun motor kula henteu susu emak hiji sial boga anak karari amat sia ieu nanaonan teu bisa nanaonan pokona mah kieu bae geus pokona mah kakak dibelikeun kula henteu awas Masya Allah imah hareudang ngobrol bae bapana jeung pamajikanna anak orang jadi karari bogan sia si pasantrenkeun modern cakaing ge pasantren salap lo kadenge budak santri salap mah mau martil paling gara gaji ya gara-gara pasantren modern kos kieu tah tanu adina mah mangkaning tah teu pasantren modern acan nya nama asan mah sakola tah hasil sakola mah kos kieu pan batur ge itu tuh sakolanya jadi DPR mah leuwih kejem tibatan anak urang mah kampak hayang motor DPR mah tanda tangan jahat sama kos kitu mah itu jadi polisi atuh polisi nggak modal lah priwit doang jerona mah tuh sarua mah anak orang deres keneh sakieu mah ye nu bener tungtungna nu bener boga anak teh Masya Allah nah pasantren ke coba tanya daekeun teh pasantren salap Pak nya nama paling ge nyicingkeun ti mau marti paling nyicingkeun bae ieu budak balik pasantren kok tuh ngomong-ngomong mana
coba tanya hayang naon sambarkan sia balik masan teu ngomong-ngomong mah hayang naon umur geus sabaraha mah umur pasti nanyakan umur emang emak tilok ngitung iya kula iya nu mantak make samping geus teu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah paling ge kos kitu doang ulah leuwih ti 30 mak waduh bibit kolot dia ka ditu na mak tah eta paling ge sakitu santri salap bang demo na teh kawin jak mana teh atuh kawin teh pan meureunan si anak teh engke si anakan aju engke kumaha eta si anak sia tah barang daharna mak kula kan geus basantren ya di dieu tijan mah ye di dieu sanusi ye di dieu umul barohin mak pinuh ku katauhidan mak mama tugas mah ngawinkeun ka ditu mah urusan kula masya Allah mak Allah luar biasa atuh geus pokona mah engke ge hese-hese teuing mah balik deui ka emma mah eta santri mah balik ge sakitu tenang mah pokona kula mah geus kawinkeun ka dituna geus tenang serahkeun ka Allah aing ngadenge sia mah gede hate tapi penyerahkeun ka Allah ge kudu syariat mah aya nu syariat aya nu tarekat aya nu hakikat kudu geus datang ka hakikat mah beuh budak ieu mah budak kudu dikubur ya ya Allah ya tenang mah tenang kula geus diaji kabeh ku kula pokona mama ngawinkeun ka dituna pokona tanggung jawab kula mah aya tauhidan di hidup kudu jasa mah teu kan ngeunaheun ai make salaf mah masyaallah sagala rupa serahkeun ka Allah lamun Kangjeng Nabi ditanya ku sahabat ya Rasulullah abdi teh hayang sugih sanu pangsugihna Allah penta kanu pangsugihna abdi hayang gagah sanu panggagahna Allah penta kanu panggagahna abdi mah hayang kuat nu pangkuatna saha Gusti Allah penta kanu pangkuatna hayang naon penta ka Gusti Allah kitu Kangjeng Nabi mere cara penta hayang sugih ulah menta kamomonon urang cisoka mah menta kamomonon atuh sagada ka Gunung Kawi segala macam-macam minimal menta tulisan kaki Nurjaya bukunya na lagi susah suka Gusti Allah Allah penta ka Gusti Allah sugi nu menta kaya sahabat abdi mah hayang boga ilmu aya nu boga ilmu saha Gusti Allah penta ka Allah nu menta Gusti Allah pernah nyarios kieu kapan ana ilmu la ilmalak kaulah ilmu anjeun ilmuwan mun eueuh kula lamun urang boga ilmu haju di aku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah urang boga ilmu ulah di aku sebab cak Gusti Allah ana ilmu kaulah ilmu anjeun la ilmalak eueuh ilmuwan maneh mah tuh ja ilmu nu aya di maneh teh nu aing sok ilmu nu aya di maneh ilmu aing titipan ti aing ketika maneh ngalaksanakeunana teh beres dicabut ku aing sia ilmu sia pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat ka Kangjeng Rasul pencabutan ilmu teh hiji ilmu nama aya ngan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunaheun nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat aya deui nu dicabutan nu biasa hudang ti penting teu bisa hudang pencabutan ilmu aya deui nu biasana manehanana bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanana kuari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah maka teu dibere istiqomah jeung santri pencabutan ilmu belah dituna engke bakal paroho kuari bae kuari kula lamun nyoba ka Amir coba ti kolam Muhammadun datang ka Anggeus dibere ku aing mir 5 juta ya aing mau 5 juta ayo coba ti kolam datang ka tetet ceuli datang ka bisa pasti pohoan Ki Nurjaya ti kolam Muhammadun datang ka bab ibtida poho tak eta teh ilmu teh dicabut ku Gusti Allah dicarabut sebab lawan nu ieu nyandung bae nu ieu mencitan kebo bae tulis bal beres dicabut nah itulah para jamaah luruskan ke Allah ulah diaku ilmu teh kurang no Allah gunakan sesuai jeung perintah Allah insyaallah
batur bisa jamul jawame urang mangan sekadar bisa amil tapi lurus ka Gusti Allah amil bakal mabruk dibanding nu bisa jamul jawame ulah dikira gede kitabna haju hebat henteu sebab naon teu istiqomah ieu cara nu ku urang kuari keur dihaulan nu bantak urang daratang ka dieu kula ge terundang padahal mah diundang ke Subandi embung kula barang inget ka almarhum aing hayang babarengan di akhirat jeung Ki Subandi onam diundang ku nyana sangeuk inget ka almarhum Abuya Ardani emang kumaha kitu Kiai abah kula sok ngobrol Kiai serba bisa mah Abuya Ardani kula eta mun ngobrolkeun ngadengekeun serba bisa kumaha abah kori nya nama bisa ceramah nya nama bisa mamaca nya nama mamaca tuh nya nama adu kikiran bae asakanyana bae tolol meureunana mamaca kudu berobani nya nama bisa Masya Allah sagala bisa Taki Ardani mah di samping eta tamarhaban nu kuari berkembang di ditu tuh di Kendal di pondok terus ka ditu ka rajeg eta teh meunang ngadidik Abuya Ardani istimewa dan mantap berarti ahli Allah tur ikhlas hayang ka bawah ieu mah kula mah lain undangan Ki Subandi ja lain kula mah undangan Abuya Ardani ngan wasilahnyana sih gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui ialah Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ismail salam titah dipencit nurut mudah-mudahan urang dibere anak sing narurut cara Kangjeng Nabi Ismail mudah-mudahan urang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna mudah-mudahan urang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna mudah-mudahan urang boga anak kos Kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana amin ya robbal alamin akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar neng kuari isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah ieu anak pandian nu rapi geus dipandian pakaian baju nupang bagusna sisiran anu rapi minyakan cek Siti Hajar dek ka mana emang dek dibawa ke tempat makan insyaallah tuh ku Siti Hajar dipandian geus dipandian di pakaian baju nu rapi bagus disisiran diminyakan serahkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambang dina hate ibuna pan deuk makan si mau belati pan mawa tambang tapi teu nanya geus indit ditinggalikeun ku Siti Hajar datanglah kamina begitu datang kamina di dieu abah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah mencit anjeun teh wahai Ismail cak Kangjeng Nabi Ismail di mana Allah ngainstruksikeun siap kula dipencit Masya Allah kan ngan abdi wasiat cak Kangjeng Nabi Ismail ka abah di mana-mana kula dipencit hiji talian leungeun kula nu mantak di talian leungeun jeung suku abeh begitu kula meronta ka talian abah teu pati sedih jang abdi moal sedih sebab nu kadeuleu Allah budak 13 tahun pikir ku urang nomor kadua abdi wasiat di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi coba sangharepkeun ka taneuh supaya besi abdi merenyi jeung ceurik abah ulah neuleuh merenyi abdi abah mah abah bae kena tenang katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju abah wayahna jubah abah kudu disingsatkeun maksudna abeh getih abdi ulah aya nu nempel selain ka taneuh besi kurang ganjaran abdi kusebab ngecret ka leungeun baju abah nomor kalimana bejakeun ka ibu abdi ibu Hajar
bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah tapi dititipkeun ka zat nu maha ngahampura maha deudeuh maha nyaah maha sagala-galana urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi bejakeun ka emak nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideketkeun ka abdi besi ngajerit tur ulah dideketkeun ka ibu abdi besi ibu abdi engke majarkeun abdi nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggakeun ka ibu jang pelipur lar supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail ieu bajuna ai Ismailna ka mana dititipkeun ka zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana maksudna kumaha bejakeun dipencit ieu bajuna masyaallah kari nomor kadalapana besi aya budak-budak saumur abdi salila setahun 2 tahun ulah keuna nyaba ka imah besi engke ibu abdi nyebutkeun Ismail teh segede kitu baheula waktu dipencit teh ulah supaya ngomong kitu masyaallah kari eta wasiat diabadikeun di sejarah eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama sagede Ismail Kangjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapana mangga bapak abdi besi rek dipencit begitu ditalian Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ismail ku Kangjeng Nabi Ibrahim jol teh iblis cek iblis wahai Ibrahim aya eueuh sejarahna ti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak eueuh atuh kunaon maneh ieu mencit anak ieu mah mencit ke instruksi ti Gusti Allah selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak aina nu kudu dipencit pencit bae asal instruksi Gusti Allah waduh cak iblis ieu bae bisa cenah teh mah moal bisa dirobah ieu sia emang aing teu nyaho cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia aing nyaho ka dia teh lain manusia dia tolol bae dia mah asalna Kanjeng Nabi Ibrahim karangkas heula hari teu meureun nyokot batu Kanjeng Nabi Ibrahim langsung dicekel begitu dicekel dibalangkeun bismillah Allahu akbar joger bae timpahan Kangjeng Nabi Ibrahim ka iblis kena matana bocos matana besi aya polisi nu bocos matana eta berarti katimpah eta Allah bocos aduh cak iblis teh aing kasih baik kos kieu cak kitu lah mal mundur aing mah kajian ku kumaha ge aing datang ka ibuna manya ibuna kudu ngameunangkeun mencit anak datang ibuna keur calik we ke bari nasbeh Allah 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 beuh ngeunaheun da lamun nyaba ka hiji awewe-awewena bari nyakelan tasbeh tiis hate Allah 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 ieu mah lain Waalaikumsalam ibu aya di mana tuh keur nonton TV Masya Allah malah aya di Cisoga balik di Panggang Allah 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 nah cek iblis Assalamualaikum salam iya hajar mohon nyaon teh anak Ismail tuh dek dipencit wah banyak bapak mencit anak ih kuari geus digolerkeun naon cenah nu mantak dipencit nanya teh ka Ibrahim nanya naon eta nu mantak dipencit nyana boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah coba gerahan ka ditu salaki kulama nabi salaki kulama nabi mah tilok bohong sekali instruksi ti Gusti Allah pasti instruksi ti Gusti Allah lain cara kiai di Cisoka wah tama kiai raradutan tama kos itu salaki abdi mah nabi cak jana pokoknya sekali instruksi pasti instruksi percaya antep ke dek dipencit dek naon Masya Allah eta indung kuat kepercaya jasa ka salaki lantaran salakina tilokna bohong kok mau kifudolim Masya Allah karim nyana mah setengah bajingan sebenarnya balik peting ya jana
orenganan ya Allah ya Rabbi mal bejakeun lah rahasia perusahaan teman atuh siang bapak anak bapak rusak tah ieu deuk percaya kumaha pamajikan kanu jadi salaki balik di mana-mana teh kok parfumna lain deui Kak ieu mah rada tajem kieu biasana lain parfum boti mah ieu mah Kak lah budak tah orenganan mal bejakeun di bel ieu mah baja ieu mah Kak ieu mah parfum awewe mah gosip nyaho teh budak nyemprot lain deui cenah teh orenganan kanyahoan mah geus 7 tahun ditungtun budak aya anak saha deui atuh deuk percaya kumaha pamajikan kanu jadi salaki tuh ya Allah ya Rabb Masya Allah nah geus heseun iblis datang deui ka Kangjeng Nabi Ismail maneh teh dipake ka dede jeung kanya aku indung bapak di mana-mana ulin teh bapak mana jeung maman teh seserian ningali tingkah man teh ku resep haju mana deuk dipencit ieu nurut bae selama perintah Allah cek Kangjeng Nabi Ismail kula moal kaluar ti perintah Allah sebab abah kula nabi boga impian langsung ti Gusti Allah kita mencit kula leuwih ti dipencit kula siap nuturkeun lain ka bapak tapi ka Allah Subhanahu wa taala bari nyekel batu ditimpah deui ku Kangjeng Nabi Ismail jager bae mata nu hiji deui kena buta beusi kapanggih jeung polisi buta nah iya atau abri nu buta atau geus eta berarti lelengseran ti ditu eta ya Allah ya Rabb jadilah kuari syariat ketika urang datang ka Mina nimpahan Jumratul Aqobah nimpah ula wusto Aqobah ula wusto Aqobah sasakalana eta ya Allah ya Rabb langsung Kangjeng Nabi Ibrahim siap dek mencit Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam geus digolerkeun di dinya disiap dek dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim Bismillahi Allahu Akbar tarik ka luhur tarik dikatungkulkeun ka hadap teuteurah Kangjeng Nabi Ismail abah sing teger atuh ulah boga karunya ka abdi ai instruksi ti Gusti Allah mah kerahkeun tanaga abah ulah aya karunya abdi geus siap jasa sakali deui bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar tarik ka luhur kenceng kahandapkeun deui teuterak sama sekali teuterak udah Kangjeng Nabi Ismail bah coba ganti pesona bah coba ganti pesona ke heula ieu abah lain lalagaan ieu peso ke urang coba heula ka tangkal korma langsung dibabetkeun ka tangkal korma cep buntung tangkal korma coba ka batu langsung dicoba ka batu brak beulah batu kurang kumaha abah kurang kumaha coba sakali deui bah ieu pencit nu pancang jasa ieu kula teu kuat jasa geus hayang kapanggih jeung Allah Masya Allah karim tasi keimanan jeung katauhidan model kos kitu budak umur 13 tahun budak umur 13 tahun di Cisoka mah kieu can lempeng can lempeng ieu mah geus pohara tauhid ka Allah manteng na pohara ya Allah ya Rabb ai kieu ti Nurjaya mah lain deui nah pencit deui sekali deui begitu dek dipencit deui falamma begitu Kangjeng Nabi Ibrahim geus dek nyiapkeun pepencitan anu katilu kali Allah ngainstruksikeun Jibril cokot embe nu panggedena anu aya di sorga nu baheula embe Habil bawa panggul ku anjeun gantian Ismail Masya Allah Kangjeng Nabi malaikat Jibril alaihi salam nyokot embe langsung dipanggul ku malaikat Jibril dibawa ka dinya wa fadainahu bizibhin azim digantian wahai Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya cek Allah anjeun geus ngabenerkeun kana impian anjeun teh diangkat jadi khalili kekasih kaula tetapi kuari geus aya gantina tah
embe ti sorga. Langsung Kangjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun digantian ku embe. Cek Kangjeng cek malaikat Jibril, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Cek Kangjeng Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamdu. Urang-urang nyaho beta gorenganan maca beta kiato teu nyaho rongengna tak kuari we nyaho gorenganan. Allahu akbar nu pertama ucapan malaikat Jibril alaihissalam, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, dijawab ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah wallahu akbar. Cek Kangjeng Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Pencit kiresel wa fadainahu bidzibhin azim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim di alam ku Gusti Allah moal aya salila dunia aya nu nandingan ka anjeun wahai Ibrahim. Kepasrahan anjeun ka kaula, kabageran anjeun terhadap umat, kadedeh anjeun terhadap umat, kabarahan anjeun terhadap umat, maka bakal diabadikeun terus. Setiap manusia datang ka kiamat bakal nyebut-nyebut anjeun. Urang maca kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Nah disebut sholawat Ibrahimiyah mun dibaca ba'da sholat 7 kali, tapi ba'da subuh mah 40 kali. Insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate, tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sedekah. Tah kan loba jelema nu sugih tapi hese ka sedekah. Beuh, eta mah merepet dur-dur pet. Atuh pada teh koret teh aya 3 bagian, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Ai koret doang mah koret doang kata tangga koret, tapi kanyana mah jeung pamajikan bager biasa koret mah. Kayak koret merepet mah tatangga teu dibere, anak teu dibere, nyana mah jang nyana aya, eta ngaranna koret merepet. Ai koret merepet dur-dur pet mah tatangga teu dibere, anak pamajikan teu dibere, nyana ge hayang jajan menta. Contona sieu. Eta kan harus merepet dur-dur pet boro-boro jang batur jang nyana ge hese jasa. Ya eta mah boga lauk tembang ge diteudeun di handapeun anggel. Kanyawan ceulina ku cucurut. Ya Allah ya Rabb. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terjadilah seperti eta Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail. Tah tanggal 8 pepencitan mimpi nu pertama naon kitu ngaranna, mimpi nu pertama tanggal 8 Kangjeng Nabi Ibrahim encan engah ditebuslah ku onta 100. Malam 9 mimpi deui ditebus deui ku embe jeung onta 100. Malam ke-10 mimpi deui terjadilah pemencitan anak nu ngaran Ismail. Datang ke ayeuna terus diabadikeun udhiyah teh mencit kadangan cara Kangjeng Nabi Ibrahim mah 1000 embe 300 munding 100 onta atuh hiji-hiji Haji Pendi ieu mah kamari kabeja ribut jeung tatangga ribut aya naon makan belati geus dikieu-kieu gorenganan ngabagina teu akur buntut ka imah ceker imah hate imah hulu imah cek tetangga aing naonna goblok. Ribut kadanan mereka batur lu aya ge ngabagi geus teu beres. Masyaallah eta ge sapasar kemis ngan eta-etana doang henteu nu sajeun mah teh aya di Cisoka mah kabehan. Ya Allah ya Rabb, nailah nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail. Intina hiji urang ciptakeun gerageh di urang suasana model Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Urang tuturkeun kabageran Kangjeng Nabi Ismail dengan sendirina manusia bakal menyerap naon nu aya di urang. Sebab
kukabageran Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam jelema daratang hayang disyahadatan loba nu ti Jararaut ti Baghdad ti Iran ti Turki datang ka Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadege ka isimawan Kangjeng Nabi Ibrahim langsung maca 2 kalimat syahadat tanpa kudu lelempangan cara kifudoli sapeting 3 panggung baheu lain haju maraca syahadat pugunya nanaga subuhna kieu teh Allahumma jadi cak anakna bah emang duhatan lo ngomong dia atuh lamun anak kos kitu atuh masyarakat lagi leuwih ti kitu sarua bae kabehan horenganan nah iyalah urang tuturkeun ciptakeun contoh Kangjeng Nabi Ibrahim kadua Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam berlanjut ti Mina terus datang ke tempat pangsaian Mas'a iyalah nuturkeun Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam Siti Hajar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kiai-kiai urang nu laluhung Ki Rasamna di dieu di ditu abuyana Bu Kiai Abdul Halimna di dia Abuya Ardanina ieu teh jadikeun contoh ku urang kabehan lain sekadar ilmu dibaca nah hungkul tapi ieu ke masyarakatan meureun nu mantak masyarakat teh ngimplet teh bisa daek belajar marhaba bisa daek baca sholawat di dirina meureun aya marhabaan hartina aya marhabaan teh cinta ka Kangjeng Nabi hartina aya sholawatan teh cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuk urang babarengan cintakeun ka Allah cintakeun ka Kangjeng Rasulullah belah dieuna cintakeun ka para wali-wali Allah belah dieuna pisan cintakeunlah ka para ulama warasatul anbiya tidak terkecuali jakabehan ge urang teh butuh syafaatil uzma ayeuna beda-beda urang teh pakaian keur kieu make jubah keur kitu make samping kieu make jas kieu make pakaian polisi ketika urang Allahu Akbar mah hate urang sarua ka Allah polisi hanya jadi pengamanan hungkul untuk dalam negeri berikut hukum TNI untuk pengamanan dalam berikut luar negeri eta teh jangamankeun negara urang bertugas supaya manusia aman diamankeun ku manehanana bisa ibadah tentrem ka Gusti Allah bisa ngaji tentrem ka Gusti Allah bisa ngembangkeun agama lillahi taala jadi alhasil eueuh salahna polisi jadi polisi ka Allah abri jadi abrina ka Allah presiden jadi presiden ka Allah menteri berikut gubernur bupati kabehna perangkat ka Allah urang masyarakat tuh komo kegiatan naon sarua pada ka Allah ai ka Allah nuturkeunana Kangjeng Nabi nuturkeunana para ulama para aulia Allah tuturkeunlah eta ulah mengkal ulah empungkal pengkol nu mantak nu paling hebat dina Al-Qur'an kan dijelaskeun innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu masyaallah jelema nu ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah teh dina syariat nu bersyariat dina syariat nu berthariqah dina thariqah nu berhakikat istiqomah dina hakikat insyaallah eta teh bakalna fala khaufun alaihim wala hum yahzanun moal aya khauf jeung moal aya hazan boro-boro di akhirat boro-boro di kuburan di dunia keneh ge ahli Allah ma fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ahli syariat lamun urang ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah dina syariat insyaallah maut di jero kubur moal aya khauf jeung moal aya hazan moal aya sieun ibu bapak maut begitu maut bakal aya pertanyaan malaikat lantaran di dunia disebut Allah tsumma istaqam istiqomah dina syariat artina istiqomah dina syariat teh kumaha lamun haram singnya haram kenana ka hate urang oh ieu mah haram lamun makruh cek hate ieu mah makruh ieu mah wajib cek hate ieu mah wajib urang laksanakeun ieu mah sunah yeuh urang laksanakeun ieu mah mubah oh ieu mah mangga rek kumaha oge geus nu haram haramkeun jauhan nu halal halalkeun silahkan nu wajib laksanakeun istiqomah ulah nu haram di halal nu halal di haram iyalah nu bakal cilaka sebab teu istiqomah panjang urang menceritakan tentang sumastaqamu datang kad fala khaufun alaihim wala hum yahzanun kabelah ditu nama jelema nu kos kitu teh ulaika ashabul jannah khalidina fiha jelema nu Allah pangeranna istiqomah dina syariatna bakal diasupkeun ka sorga Allah subhanahu wa ta'ala di sorgana lain ngontrak sapoe dua poe tapi khalidina fiha mudah-mudahan ku cintana urang ka Allah ku cintana urang ka Kangjeng Rasulullah cintana urang ka para ulama cintana urang ka para aulia Allah urang dijadikeun ku Gusti Allah ashabul jannah
amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, bil khusus pisan di tengah-tengah urang aya kasepuhan urang Abah Haji Bading oge para qori termasuk anu garendut araraya anu buukna panjang aya anu macem-macem lah campur-campur aya paratur pemerintahanana aya termasuk supir kula tadi lurah nyana mengabdikeun diri hayang jadi supir tanpa gaji, malah gajina deuk dibikeun ka kula. Bener sebab teu boga gaji pan lurah mah naon nu dibikeun atuh. Kumna ahli-ahli besar bil khusus ka Bapak Haji anu anyar, Bapak Haji Diding sekeluarga. Nu awal ngundang mah walimatus safar menjelang keberangkatan sabulan keneh geus ngundang, cek kula waktu datang deui waktu teu paham nyana maksud waktu teh moal maksudna mah. Jadi bodoh guru ge ye. Balik teh Mekah ngundang deui bae. Keur memehna teu bisa jadi cenah ieu mah syukuran. Aya geus atuh ieu nang mindahkeun 3 kali mindahkeun. Ya alhamdulillah nu jelasna mah kersaning Gusti ku akrabna sareng Pak Guru Diding jeung almarhum bapakna Aat atuh akrab. Jadi alhamdulillah geus aya coretna di Lauhil Mahfuz malam Senin ieu dina acara syukuran kepulangan di tanah suci ngayakeun pangajian. Aisugan ulama tahlil, beres tahlil dahar balik.
teu kudu macem-macem. Ayo aja loba jelema, ieu si jelema kabeh teh lain ieu. Sok rempan campur jeung jurig. Tapi bangunna jelema janya. Ai rupa nama wallahu alam jero nama sebab nu rupa jelema aya anu rupa jelema jerona jelema aya nu rupa jelona rupana jelema jerona mau aya nu rupana jelema jerona buaya darat pasti aya anu rupana jelema jerona pecang aya nu rupana jelema jerona kuntilanak ieu macam-macam urang lamun bacaan kitab nu nerangkeunana ahli batin Imam Ghazali misalna Imam Qushairi misalna ngerenyed hate sok rempan urang teh dirupakeun jelema tapi horenganan jero nama mau ya ieu sieun pan mau masuk ngerekeb. Jadi berarti lamun aya rupana jelema tapi sok ngerekeb. Iya mau tutul kajian buku mah. Gitulah dongeng-dongeng ahli batin ngeri sebenarnya. Kurang kadang-kadang di kiai-kiai, di ustad-ustad orang jerona mah preman. Ieu nu ngeri gitu. Ai preman aju luarna preman mata matu geus biasa neraka bagianana. Ai kiai marupana kiai tapi jerona preman eta kan bingung cek malaikat ka sorgakeun apa ka narakakeun. Ayeuna leuh udeng-udengna udeng-udeng sorga ayeuna leuh batinna preman neraka asana nyana digantung kajen hukuman. Ya Allah, lamun urang ningali seputar kahirupan hewan cek Imam Ghazali sok sering kukula dibahas-bahas hewan eta kapan sahewan hayam atuh ngahijina jeung hayam munding ngahiji jeung munding cek urang Cikoba mah kebo nyawan munding nya nama bahasana kebo aju sapi jeung sapi deui manuk jeung manuk deui jelema ge kitu jelema ge ngahijina kitu bae tah lamun santri ngahiji jeung santri deui budak sakola ngahiji jeung budak sakola deui polisi ngahijina jeung polisi deui abri ngahijina jeung abri deui. Jadi eta ruang lingkup etalah anu boga penilaian urang ditilai kajeun teuing nyana ngomongna dalil jeung hadis bae tapi teu daek ngahiji jeung ahli-ahli masjid eta munafik jelema teh eueuh di Cikupa mah eueuh aya jadi bojong KTP nama orang besar eta babari ge nilai jelema mah pan sok aya teh jelema dalilna hebat jasa tapi teu daek ngahiji jeung ahli masjid ngahijina teh jeung bola nu dikitu-kitu teh na bola naon ngaranna teh bilang atuh nyahoan urang dieu aya teh eueuh di dieu coba hayu ulang abong sia burut urang dieu mah nyahoan jasa tuh ngahijina jeung nu kitu deui dalil tinggal dalil babari oh berarti kadinya loyogna dia kotok gembungeun jeung bebek ngahiji cek bebek ulah ka dieu aing mah baris bebek sia mah jeung kotok ka ditu teu daekeun kotok deh tah tukang main gaplek ge teu daekeun jeung kori ngahiji mah daekeun tanyakeun ge Ustaz Abdul Rahim aya eueuh nu tukang main gaplek ngahiji jeung nyana eueuh paling ge nyana ngahiji jeung tukang gaplek sewaktu-waktu tama itu ngahiji ka dieu ngahiji ka ditu moal tetep moal bisa moal betah
mual betah sebab kula bae katamuan ye katamuan lamun osok ngararaji tamu na betah ngobrol jeung kula betah kori betah ngobrol jeung kula nyaritakeun qiraat ustad kiai betah asa ulah ki Golkar bae lah teu betaheun nya tetep teu betaheun tuh, ya. Tapi lamun bangsa polisi tebetaheun jeung kula. Tebetaheun asal gek badieu Pak priwit na mana tuh sok kajubah aja na kiai mah. Tebetah abri tebetaheun. Aya lain polisi jeung abri nu sok ngaji mah aya. Ngan teu betah. Komo pejabat mah DPR asal datang bae ka imah kula. Tutup poin bae nya. Cepet bae singkat. Teu kebal-kebal perluna bae. Teu betaheun nya diuk sok kumaha kursi kula teh aya pakuan. Teu betah. Sebab kebal-kebal nah ieu budak ieu ku aing dirindes ya. DPR tinggal DPR. Teu betaheun. Bener, datang ka kuari tilok eta tamu DPR salamet. Alhamdulillah, masya Allah, emang senang gitu ketemuan DPR, embung aing mah. Teu hayang mun kitu mah bangsa moal tasbihna nu gede. Rasa barang ditanya lain tukang mas teh jualan tasbih orang. Ya Allah ya Rabb. Teh jadi urang hirup teh ku Gusti Allah geus di kelas-kelas. Ini nyala sesuai jeung ilmuna masing-masing. Maka setiap jelema bermaksud belajar kada hiji ilmu Allah selalu ngayakeun guruna. Ilmu naon bae Allah selalu ngayakeun petunjukna. Mun dieuweuhkeun lain pangeran berarti Allah loba kakurangan. Allah geus jieun wawakil jelema butuh ngaji amil, aya engke guruna jang magahan amil. Hiji jelema butuh ngaji jurumiyah, aya engke guruna jang ngaji jurumiyah. Butuh ngaji mantek, alfiyah, aya engke guruna. Moal datang ka eueuh. Butuh ngaji sapinah, aya guruna. Butuh ngaji Fathul Muin, aya engke guruna. Butuh ngaji hitung-hitungan. 1, 2, 3, Haji Diding. Guru SD nya na. Geus santa masih kene nya ngaguruan. Masih. Kepala guru. Membawahi seluruh guru sasakolan tapi. Nah, butuh kuari ilmu ngagitar. Aya kan di dia guruna? Aya. Coba mana? Cepat. Aya ta guruna aya. Butuh kuari main gaplek. Aya eueuh di dieu guruna. Aya kajen kuku mage moal datang ka eueuh. Ditebak ditunjuk wae ge aya ye. Aing nyaho kara. Sebab kadeuleu di dieu aya balak genepan. Kajahoan. Moal datang ka teu kajahoan. Butuh kuari main koprok. Budak kuari nyahoan teu main koprok. Nyaho ja sia mimitina. Emang kumaha gitu. Ya atuh kepala koprok teh naon kadang-kadang. Atuh bejana urang beusar mah. Butuh kuari ilmu catur. Oh, ambalaya tamah tuh. Ka ustad-ustad bisa pan catur. Ieu kuncung, ieu benteng, ieu kuda, ieu mantri atuh nyahoeun. Babari teh mah kos kitu mah. Hayu hayang ilmu naon selalu aya. Ilmu politik atuh geus puguh jaba aya sakolahana. Ilmu ekonomi jelas sama aya universitasna. Budaya ya kitu keneh kuari. Kiai cenah di peusar mah butuh ilmu teluh, aya keneh bae. Guruna aya moal datang ka eueuh. Kajen kuku mah ge aya bae. Masya Allah, sing seleber ke belah kaler bere jandet besar eta mot harurung sagegede endog. Guruna aya bae. Allah maha sagala-galana naon bae nu ku urang dibutuhkeun ilmu selalu Allah mere guru. Ya Allah ya Rabbi.
Lau anal mukmin ala kullati jabalin, lamun sanyana hiji jelema mukmin di luhur gunung, di puncak gunung, laqayaballahu lahu aliman yuallimu, niscaya Allah bakal netepkeun guruna anu bakal ngawurukan ka manehanana ilmu naon bae aya. Tinggal kumaha orang milihna. Kiai cenah ieu mah butuh pelet, ya pelet deui ka Haji Bading. Hayang pelet naon pokona aya. Teu kudu ka Haji Bading teh mah peletna teu kudu. Ya ka Haji Nasir. Aya nya namanya. Pelet mah babari. Hayang pelet Jepang berarti mio. Naik kapan sa? Teu kudu kasep-kasep asal boga kijang laku. Kasep tapi teu boga sepeda-sepeda aja moal laku sia. Eta pelet anu mujarab eta. Loba di Cilongok nu kasep teu laku. Di Peusar loba jasa nu jore jasa cek ulah mah potongan eta mah sarua jeung anu di ditu teh tuh di Cisoka teh naon kana solear. Tapi boga nya da. Waduh laku jasa. Masya Allah, kapeungbeureumman jelema kabeh. Nah ieu mah keur carita jelema yang boga ilmu naon selalu aya guruna. Maha besar Allah, maha kaya Allah, maha segala-galana. Mun dieuweulkeun lain pangeran, maka kulantaran selalu aya guruna sing hade urang neangan guru. Guru teluh, jelema belajar teluh ke ngahijina jeung ahli teluh deui. Guru remi nyana boga murid belajar kartu remi engke ngahijina jeung tukang remi deui. Guru gapleh boga murid nyana gapleh entak bakal ngahiji jeung gapleh deui. Guru catur boga anak murid ngahiji jeung para catur deui. Selalu kitu bae kajen ku kumaha ge tergantung kumaha nyana belajarna iraha di mana saha guruna kadinya ngahijina. Nah, nu mantak sing hade ge ieu urang guru teh sing hade. Maka di Peusar mah campur-campur. Barang asup ke ka Peusar teh ka Ambeu da lain deui. Kan ka Ambeu aya teluh ka Ambeu. Aya nu tukang zikir ka Ambeu, aya tukang maca sholawat ka Ambeu lain deui. Lamun urang asup ka hiji kampung loba nu maca sholawat tenang hate. Tarariis lembur teh. Urang asup ka hiji lembur aya nu sok zikir, beuh leuwih ti sagala-gala tenang. Barang asup ka lembur eta ge senang, hate perasaan indah. Asup urang ka lembur eta aya jawara tukang mabok lain deui. Hareudang padahal mah cuaca teh tis tapi kala luar kesang hareudang. Ieu jawara ngamuk ka jeung hukuman. Jawara. Takos kitu. Lamun di lembur eta aya anu sok magahan penca lain deui. Muridna ge ngahiji deui jeung tukang penca. Eta di dunia bae kos kitu, di akhirat sing hade aya bendera-bendera. Urang teh bakal neuleuh di bendera di akhirat teh nu bakal tuturkeuneun urang. Masyaallah kari indah jasa. Ke di akhirat bendera urang benderana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti bendera ISIS. Sabendera di akhirat sih ada ulah neangan bendera Golkar. Cilakas ya digiringkeun ka jahanam sia. Ulah neuleuh bendera PDI komo tah mah. Waduh bahaya. Bacana ieu mah pet 3 bae hasarua bae. Nu bener buktina kuari lain deuk ngaberesan bangsa jeung negara ribut masing-masing neangan kursi ieu atuh beuli bae tadi dihareup. Amat kunaon ribut tuh kan lamun nya ge partai ieu dek jang bangsa jeung negara partai ieu bangsa jeung negara ieu sarua atuh urang mah sebagai rakyat nempokeun nyana nu bakal ngalaksanakeun dipimpin ku Jokowi mantak naon musyawarah jeung para syaiton yu urang bangun ieu bangsa jeung negara ayu supaya kapanggih lain ternyata horegadeung lain nu mantak kitu ge. Nah sedih urang kos kitu horenganan ujung-ujung
lain dek ngurusan orang besar lain dek mencetan orang besar supaya kalah luar getihna dek disedot kunyana Dracula berarti geus lamun urang deuleu DPR eta teh lain dek ngurusan orang Dracula engke mun aya DPR sasalaman selamat Dracula sia ka aing nyebut Dracula aing mah caki uci aing bepan nu disedekeun sia ngambung be dah iyalah urang teh engke bakal neangan bendera di akhirat tetapi nu paling indah sekali mah jelema anu menunaikan ibadah haji sanggeus menunaikan ibadah haji dengan baik sesuai syarat jeung rukunna boga predikat yana haji mabrur ngajaga nyana kamabruranana nu cak Kangjeng Nabi al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah kadeleuna mah turun ti kapal Garuda kadeleuna mah turun ti kapal Arasu di Arabia kadeleuna turun ti kapal berbagai kapal horenganan eusina ahli sorga teh masih kene utuh luar biasa datang ke lemburna masing-masing 40 poe cekolot baheula mah ulah ka mana lantaran ahli sorga menta doana urang kanyana menta doana urang kanyana sebab di ditu tas lulumpatan mengejar berjamaah boga tempat sameter persegi gejangnyana salat geus indah jasa balik datang ka dieu deukeut masjid boro-boro lumpat adzan ge teu kadenge ieu mah di ditu mah di Bojong di pasar mah leuwih di Batan Bojong nang lulumpatan di Mekah di Madinah muru berjamaah ku gede jasa ganjaran anak balik ka urang bisa-bisa 40 poe atuh nyala lumpat ke masjid teu bisa sapoe 2 poe malah geus berjamaah di masjid geus tinggaleun geus kajeuna tuh tinggaleun mah salat di imah sorangan aya deui kadenge magrib azan saha budak eta nu azan oke wudu datang kadinya geus tahiyat di Mekah mah lulumpatan datang ka dieu wallahu alam bisawab watak nagara meureun nya watak nagara jeung watak kampung eta jadi kos kitu loba ki haji nu di ditu lulumpatan harenggosan alhamdulillah cenah kiai kunaon kaburu kula berjamaah bagus aya di nu bebeja lompat bae cenah kiai kaburu keneh alhamdulillah barang datang ka dieu mang ngelumpat teu berjamaah malah can salat datang ka kuari sial meureun teh budak teu eta hese nah kajeun ladan mah ieu hajjul mabrur masyaallah nu kos kumaha si haji mabrur ayarji'a khairon mimma kana sepulangna ti tanah suci sapulangna ti Mekah leuwih bagus timatan memeh can ke Mekah jaga kamabruranana nu tadina teu ngaji jadi daek ngaji nu tadina make kopiah kuari make helm ningkatnya na tadina teu make kopiah nu tadina tilok salat berjamaah nu tadina teu make rawatib qobliyah jeung badiah jadi make nu tadina putus jeung dulur kuari nyambung nu tadina putus jeung tatangga kuari jadinya rambung moal kebel deui pikiranana aing hirup ieu tinggal nungguan ajal doang moal dihambur-hambur ku aing umur geus 60 bejana umat Kangjeng Nabi mah teu jauh ti umur Kangjeng genep 3 genep 4 genep 5 kurangna teh jauh leuwihna teh jauh jarang sampikeun ka 100 tahun komo cara nabi-nabi baheula sampai ribuan tahun jarang aing mah dek ngajaga haji we tah eta mabrur ieu mah saminggu ti Mekah geus ngabonceng si Mbak ya Allah ya Rabbi aju ngaboncengna di endut-endut di remna siap Gusti Allah lu agung eueuh logak eueuh naon di rem pan eta mah belon eta urang peusar kunaon kos kitu tah sih si mbana ge kageteun kok direm aya logak mana logakna eueuh kadeleuna logak koreng susuna gede Masya Allah mana teh haji ka mana teh haji tuh Gusti nu agung eueuh sih di pasar mah ieu keur carita di negara di Lampung eueuh di pasar tak ieu haji mah bro
Kiai kaindahanana kumaha eta di akhirat kaindahanana di akhirat teh batur teh neangan bendera timimiti bendera Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh berbagai bendera datang ke bendera Kangjeng Nabi Isa alaihis salam aya bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bendera nu tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nu sok ku urang dibaca ari bulan Ramadan wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin Gusti abdi mah hayang digiring ka sorga di bawah bendera tahta liwa'i nabiyina. Tapi jelema nu hajina mabrur mah geus teu butuhan bendera. Kumaha kitu? Baitullah dirarangkenan, dihias sakumaha panganten. Dikaluhurkeun Baitullah teh. Katingali ku balerea, ditambai ku malaikat. Wahai para hujaj ayyuhal hujaj. Jelema-jelema nu kungsi munggah haji, nu kungsi muteran tawaf di Baitullah. Ta'ali hai ka dieu. Kadia wah haji lalumpatan kabeh anu sering munggah hajina dihareup anu 10 20 dihareup terus makin kadia nu 5 kali rada tengah nu 2 kali rada tungtung nu sakali tungtung ditungtung sakali oh masalah yang penting rombongan haji bela waduh ieu Baitullah dirarangkenan dihias dibagus-bagus dikaluhurkeun ku malaikat diiring ku jelema anu pernah tawaf di Baitullah cek malaikat ayyuhal hujaj wahai jelema nu pernah munggah haji pernah tawaf di Baitullah segera kuari orang berangkat nuturkeun Baitullah menuju surga Allah wabeh tercengang jelema sedangkan nu munggah haji mah panti zaman Kangjeng Nabi Adam terus be haji mah teu eureun-eureun nu terakhir ialah di zaman Kangjeng Nabi urang berangkat wabeh menuju surga Allah nu teu ka Mekah sedih jasa cak nu can ka Mekah waduh itu si rombongan mah rombongan nu ka Mekah tah mah kabeh ka ditu aduh aing baheula sawah boga padahal aduh aing teu kaburu kajual aya ge nu belah ditu kajual pake meuli Innova ku aing ya Allah aya di Jawara aing ge kaduhung buku ngajual mah ngajual haju ka mana pake ka Karawang ku aing waduh nyaho kitu mah aing ka Mekah Masya Allah diiri urang lamun nyaritakeun alam engke kemudian ngiring Baitullah ngentab hati orang indah Masya Allah kari aya deui ki haji anu nyana ge pernah ka Mekah tapi ku malaikat dijaga ieu kula dek bilu saha ieu kula haji saha Haji Efredi coba deuleu barang di deuleu siapa haji ge Mardun siapa teu meunang ieu mah khusus bagi mabrur we mabrur meunang siapa Mardun lantaran siapa iya balik di Mekah teh penari tajuk pegawai anak ulah bawa mah malaikat teman rahasia perusahaan tahu ardun batu bisa ieu mah nu al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah nu ngiringkeun surga mah haji mabrur haji mardud makan ditolak ku Gusti Allah nu mantak sing hade urang ngajaga haji lantaran istimewa jelema nu geus munggah haji boga derajat sakumaha tadi ayarji'a khairan mimma kana sapulangna ti Bekah kudu leuwih bagus tibatan memeh ka Bekah kuari kula deuk nanya ka urang dieu loba di Cikupa nu geus munggah haji nu kolot baik nu ngora loba di Peusar nu geus munggah haji kula mah deuk nanya bae ka urang dieu ieu haji nu area di Cikupa jeung nu di Peusar di Bojong loba anu mabrur ta loba anu mardud ngomong sia jawab cepat tuh sentimen berarti coba loba anu mardud apa mabrur jawab atuh Gusti sekali ulah loba ulah gandeng mabrur apa mardud
Mardud. Masih broad siapa? Jawab mardud. Coba contohan hiji be haji mana nu mardud. Asal sia ditalipak engke. Geus lah teu kudu dibejaan haji nu mana aing geus nyaho lah pokona mah lah. Geus nyaho jagus ka gambar sapira peusar atuh. Jagus ka gambar peusar basa gede-gedena peusar kitu kene Cikupa Bojong janyara raho pelimbahna di Bojong nyaho. Ustad jeung kiaina ge nyaho, nu salapi jeung modern ge nu nyaho. Kabeh nyararaho geus teu kudu dibejaannya. Beusi sia Haji Anu cenah, cilaka sia. Dia teluh bisa. Ulah geus kajawan. Dipeusar ge sarua nu mardud nu mabrur boro-boro ku Allah. Ku penglihatan urang ge geus kadeuleu mardud asana teh mah Ki Haji tah. Mardud asana Ki Haji. Ceuk kula ge asana loba anu mardud bener. Bener ieu mah akur teh jeung ente. Antu loba Ki Haji ngibing keneh coba atuh naonan Ki Haji ngibing di luhur panggung emang kiai neuleuh atuh ai liwat bae kitu tah deuk ngariung liwat nya teh Ki Haji. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka urang syukuran ka Gusti Allah. Hiji syukuran urang dijadikeun hamba Allah jadi manusia. Dijadikan monyet mun urang meureun dijadikan monyet mah ayana di solear pan monyet mah teu pantes mun make dasi tapi urang makan jelema atuh pantes make dasi asal make calana tapi mun make dasi haju teu make calana mah atuh sarua bae kumasana monyet nyasar ini. Nah kadua sageusna dijadikeun manusia urang dijadikeun manusia nu beriman mahal iman teh sebab boro-boro sasaha paman Kangjeng Nabi ku anjeun begitu Abu Jahal murian Abu Lahab murian Kangjeng Nabi ngalayan pan ka dinya di dieu aya Abu Jahal Abu Sufyan Kangjeng Nabi ngalayat ku sebab paman bahkan cek syariat lain Abu Jahal lain Abu Lahab Abu Thalib nu ngurusan Kangjeng Abu Thalib nu ngurusan Kangjeng mang geus tanggung jawab abdi di akhirat diusulkeun ka Gusti Allah nu penting memaca 2 kalimat syahadat ngalieut Abu Thalib ka Kangjeng deuk maca 2 kalimat syahadat kumaha cek Abu Jahal aju bae. Iya agama nenek moyong urang mah nya dek dilepaskeun ngileuk ka Abu Jahal serieunya tuh balik ku Kangjeng Nabi mang urusan kasalahan di dunia geus tama tanggung jawab abdi di akhirat ku abdi diusulkeun patali jeung kakarabatan nu penting mang maca 2 kalimat syahadat yuh ku abdi rek ditungtun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah hayu geura ndek ngomongnya ndek ndek kos gitu Abu Jahal haju bae ieu mah adena dihadiran ku kula butuh dihadiran ieu mah syahadat ujianana 3 kali ditegor ku Gusti Allah sebab Kangjeng Nabi sedih neuleuh Abu Thalib paman ku anjeun teu baca 2 kalimat syahadat turun ayat Muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sanyana anjeun teu bisa mere hidayah. Boro ka batur. Boro sa Mekah sa Madinah. Boro-boro sa Mekah sa Madinah. Komo sa dunya. Urang Cikupa urang peusar lain ente lain anjeun nu mere hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta ka jelema nu ku anjeun dipake ka cinta. Paman sorangan ge teu bisa maneh mere hidayah. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah anu mere hidayah ka jelema nu dikersakeun ku Gusti Allah. Ceuri Kangjeng Nabi, hos pamanna teu maca 2 kalimat syahadat. Pamanku anjeun teu maca 2 kalimat syahadat. Abu Jahal mamang sorangan ngalawan ka Kangjeng Nabi. Abu Lahab kitu kene tertera dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahab wa tab dan selanjutnya. Tetapi urang nu aya di Peusar, nu aya di Cikupa, di Bojong, di Belaraja, Pasar Kemis jauh jarakna ke Mekah jeung ke Madinah.
Zamana jauh baheula tahun 1400 tahun anu silam urang mah tetep maca 2 kalimat syahadat indah jasa. Mantak mun lain ahli sorga jeung moal daek di diuk di dieu. Moal daek diuk di dieu ieu nu dari diuk di dieu ahli sorga. Ulah ka amin. Buahnya bante. Tapi nu jelas mah urang insya Allah syukuran dijadikeun manusia. Syukur kedua dijadikan hamba Allah manusia nu beriman nu mahal iman teh nu sakumaha tadi boro-boro urang cacak pamanna ge teu iman saenggeusna beriman urang bersyukur kuari bisa ngalaksanakeun syariat sakumaha tadi mingguan urang ngaji ya Allah ya Rabbi ya kusuna anu nyaritakeun para rusul-rusul ya bani Adam hei bani Adam wahai anak Adam sing hade cek Gusti Allah kaula nurunkeun rasul-rasul imma ya'tiyannakum rusulum minkum mun kaula ngadatangkeun rasul jeung pasti rasul-rasul bakal datang jang nyampaikeun yakusuna ayati anu nyampaikeun ayat-ayat syariat-syariat urang kuari enggeus datang informasi ti Kanjeng Rasul melalui guru-guru urang nyaho wajibna salat nyaho wajibna puasa nyaho wajibna zakat nyaho wajibna munggah haji ieu teh kapan menang ti Kangjeng Rasul melalui guru-guru urang bersyukur alhamdulillahirabbil alamin saenggeusna urang bersyukur dina syariat urang bisa ngalanjutkeun mun hoyong ibadah leuwih mantep deui neangan guru jang supaya ngabeberes batin ai salat mata mah engkug-engkugan zahir kadeleuna bagus hebat tapi kan kadang-kadang hate mah lain keur salat kuku lagi kata raja ya urang salat di masjid make sajadah ge bagus menang pamereti Haji Didi rapi diseungitan mantep jasa sajadah bagus bajuna bagus bahkan make irtidana ge bagus siwak ge aya 2 jengkal korenganan kayu langbo nyiwak ge mantep sholli fardal maghribi Allahu akbar tegep kan tegep mun ditanya ku batur itu saha woi Mang Haji Soleh tah bener keur naon keur salat hebat jasa barang ditaliti korenganan hatena keur di mall ya kan tuh jelemana di masjidna bagus di luhur sajadahna herang diseungitan deui mun nanya keur naon eta keur salat Allahu akbar dage menit tegep horenganan barang di deuleu hatena keur di mall Masya Allah eta kan lain saeutik nu kos kitu ieu pangsa potongan nu kareu tah emang bener gitu salatna ye nu di mall di Indomaret macem-macem nu keur di dinya tah di mana kara tadi dinya tuh siapa nyaho Citra akur bener engge inget kayak ngadenge suara siapa sebenarnya mah Citra ya Allah ya Rabbi atuh penghuni Citra iya keneh nu di masjid jelemana ieu nu di Citra jelemana ieu mun aya orkes jelemana ieu keneh aya film ieu keneh mentak malaikat bingung isi ka manakeun ja aya bae di mamana gerak orang salat di luhur sajadah nu bagus hatena mah di Citra hatena di Puri hatena di Indomaret hatena di macem-macem di kantor di warung di pasar Masya Allah jangan bebener eta mun teu di barapihan moal bisa kejen kumaha ge carana kumaha cintakeun heula ka ahli Allah anu enggeus bisa khusyuk sebab nukos kitu mah okos penyakit lepra kumaha penyakit lepra mun urang ngadegetan ka penyakit lepra osok naon ngaranna nular urang dedeketan bae jeung tukang main gaple sakali 2 kali nular ge nular eta sih kumaha main gaple kieu
iya naon ieu mah eceng iya naon kali itu na Pak Haji 25 blon ya aing bingung ngaji di dia jadi janawan kos kari itu kumaha ngajina teh sih tak kitu tah ya sekali sapasa naon gitu saminggu nyaho urang nular urang ndeuleukeun main catur terus urang ngaju nanya ieu pan leumpangna ka dieu ieu mah kuncung ka dieu leumpangna ari mah pan kitu lalangkan kuda ngalengkah tuh kuda mah kok kitunya ieu benteng jadi ka dieu ka ditu ari ieu mah menteri ieu sok dijagaan bae teu kajagaan modarnya teh ieu hari ieu nu gambar jareup we eta mah Kurawa tuh urang coba sekali deh tuh nang saminggu 2 minggu milu urang nular ngaranna mentek ulah salah cacampuran urang mun ngahiji bae jeung Ustad Abdurrahim saminggu bae menang bangsa hiji bae mah bismillah bismillahirrahmanirrahim aya tuh saminggu bae mah tah oh cak Abdurrahim eta kurang hehemna jadi eta kurang kos kuda bedakeun guyana ge teh doh ka ditu dapat urang nanya ke ai lagam teh emang sabaraha macem sih nanya urang dibedakeun nular ngaranna kumaha hijianana tah ngahiji jeung ahli batin engke ge ngahiji kok kieu suka kitu eta mah ria nu kos kitu oh kok kieu eta kitu eta mah ujub nu kos kitu mah sakali 2 kali 3 kali terus urang hijian nyaho eta bisa salat kita khusyuk kanyahoan kan salat nu khusyuk jeung nu teu khusyuk teh kanyahoan emang teu kanyahoan untuk kanyahoan lain deui nu khusyuk mah beda tenang salatna kok bisa tenang sebab nyana salat ka Allah neuleukeun jeung aya kumaha si urang lamun di hareupeun rajana aya berani urang macem-macem moal berani urang di hareupeun bupati sementara urang anak buah bupati moal bisa macem-macem sementara urang di hareupeun Allah nu Allah mah teu pernah teu neuleu teu pernah teu ngadenge teu pernah henteu nyaho isin urang deuk teu khusyuk kumaha mulai wajah heueuh nya Allahu akbar Allah nu maha agung kadeuleu urang ku Gusti Allah kadenge isin urang mun macem-macem ketika urang Allahu akbar Allah nu maha agung hate urang aya di mall cak Allah kemana tah po aing leungit nu aya mall nanaonan sia balik deui nya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin setan kan hadir setan di dieu di puri di dinya di Citra aya nu anting nu gede sabelah sia tukang jagong buukna ge beureum sabelah deui teh budak beureum sabelah anting gede sabelah tolol teh budak kadeuleu Gusia eta urang peusar karena eta tuh mulai cek Gusti Allah nanaonan teh kituna urang balik deui lamun asa dideuleukeun ku Gusti Allah asa dikajahokeun ku isin urang ka Gusti Allah ngan moal bisa sakaligus lalaunan engke urang ngahiji deui jeung ahli khusyuk dicas ngaranna engke aya deui nempel balik urang hijian deui dicas ngaranna dah kos kitulah terus makin lila makin nyaho makin karasa makin nyaho makin karasa engke dibere Allah nu mere nama teng mantep gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah iyalah bersyukur ka Gusti Allah ulah salah ngahartikeun syukur teh hartina ngagunakeun seluruh nikmat kanu mere nikmat digunakeun sesuai jeung aturanana urang boga mata nikmat bikeun kanu boga nikmat kanu mere nikmat pake ibadah ceuli nang pamere Allah nikmat ceuli aya nu mere saha Gusti Allah sing hade ceuli lain nu urang aya nu mere gunakeun kanu merekna seluruh anggota urang aya nu mere saha Gusti Allah gunakeun pake berbakti kanu mere eta syukur urang mah lain kitu pan syukur boga anak aing
tilu nu hiji mah alhamdulillah jasa ai datang bae mau kopi mau gula mau roti mau rokok karesep aing jinggo budak beuh tah mah nu kahiji mah masyaallah ngaran si Dedi ku soleh teuing teh si anak aing tanya osok salat tilok ai salat mah tuh nya mah nyaritakeun soleh teh karoko bloon teh coba mau gula mau kopi mau roti mau rokok soleh tah anak aing mah nu eta padahal tilok salat aya nu kadua mah nu kadua ieu osok salat puasa magahan ngaji malah ngan mun datang tilok barabere anak aing nu kadua mah bego tah mah jelema teu soleh mah kunaon tilok warna naon ka dieu malah mah ai balik bae bah aya ongkos tolol tah eta budak teu soleh tah mah nu kahiji nu soleh mah ai nu kadua tadi nu tilok mawana naon sok salat mah rajin malah magahan budak ngejah tah salah pan urang kanu itu mah soleh kanu tilok salat asal mau jinggo bae soleh ieu mah aya nu sok salat nu sok puasa teu soleh sebab teu mawa urang mah salah ngahartikeun kai kadu tilok babawaan soleh masyaallah eta mah tetangga nu eta soleh jasa tah kunaon emang asal ka dieu bae bau mau rokok sapak kai sok salat tilok bagaweana naon judi tapi asal mawa bae kanya soleh eta mah tetangga tah ustad sok ngimaman masjid datang bae ka dieu lah ngan milu ngarokok doang bego nu ustad teu soleh tah mah kos kitu urang mah salah ngahartikeun soleh kana mantak sing hade nya nah ieu lah kabita jasa urang bersyukur ka Gusti Allah sageus teh dijadikeun manusia kemudian dibere iman kemudian daek ngalaksanakeun syariat adapun mabrur jeung mardudna lain urusan urang nu penting urang ibadah ka Gusti Allah engke ge Allah nu narima